Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Hapunten anu kasuhun ieu simkuring liburan heula ieu samingon nya. Abdi masandren heula ka Bayongbong Garut. Ka Kresana Ceng Maden. Da ieu teh da ngemutan yuswa atau sepuh. Panari urang udag cita-cita dunia mah dunia bakal leungit bakal sirna. Lamun urang udag-udag dunia cita-cita sabatas dunia berarti urang udag nu eueuh nu hiji saat bakal sirna. Kumargi kitu simkuring teh minang saraya we ka jalmi-jalmi anu saroleh. Pak Najib damang Pak Najib masyaallah atuh nuhun berkah. Kitu nya. Urang caket sarang para kiai jalmi-jalmi nu soleh bisi salah dina lengkah gitu. Urang teh priyogi kitu nya para wargi di papatahan. Mudah-mudahan aya kaberkahan oge para wargi nu hadir dina ieu dongeng Sundanya dina channel dongeng Sunda mugi saling ngecretkeun kaberkahan dina ilmu, dina silaturahmi, pokona mah tujuan urang buleudkeun, luruskeun sejak ngaguar lalakon karuhun supados tiasa janten enteung dina kahirupan urang kiwari sehingga urang tiasa nuturkeun tapak lacak anu saena tiasa kempol ngariung jaga di alam kalanggengan teh dina kayaan bagja. Tah wasilahna dongeng Sunda teh eta tujuananya sanes ku dongeng-dongengna teuing. Dina waktu ayeuna simkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka-70 karya Kang Rompis. Insyaallah satos ieu urang teraskeun kana dongeng Adipati Ukur ya. Ieu hiji karuhun urang nu luar biasa masihan contoh masihan naon teh gambaran kawani eusina hate jiwa urang Sunda teh kumaha dina mayunan penjajahan. Tanya. Oke, satacana dilajeng ka diulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube Kisah Tanah Sunda sareng Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna bari ngalicin di bumi bari santai bapak-bapak ditepas ya. Bari sidengdang nyi kopi direncangan ku Nyi Siti oge di padamelanana di tempat konveksi tempat ngajait ya. Ngobras motong di tempat cukur di perjalanan bari nyupiran ya. Di kantor, di pasar, pokoknya mahkum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi urang nu aya di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng teh mugi asing tiasa janten landong katineung ya palawargi sadayana. Oge simkuring mah kumargi ngadongengna sanes dina radio tapi dina ieu we kitu tah salah sawios bentuk pangrojong apresiasi ti palawargi sadayana bilih aya nu hoyong nyawer tah iya nomor danananya tah rekening aya tong ageng-ageng 2000 we hitung-hitung wewe parkir. Supados tamun hoyong ieu jaket Kisah Tanah Sunda tiasa mesen oge jipona tiasa nya. Jipona Kisah Tanah Sunda sapertos kieu dah palawarginya. Supados tenyang golong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka-70. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Neng Ina ngacak-ngacak buukna, sukuna totojer kawas kuda beger. Jang Eet murungkut ngarasa soak ningali dunungan anak anu ngadadak kawas nu awah. Ari Hera ukur ngagik-gik seuri asa kagugu meureunan ku polahna Neng Ina. Telila di antarana sado teh geus anjog kaburuanana imah Sudira. Dua anak meh bareng tarurun tina sadona, terus bae muru kalbah panto pawon. Sudira uluk salam bari nyurungkeun pantona. Nu araya di jero imah meh bareng pating lalieu kalawang panto. Mangga kalebet Neng, ceuk Sudira bari rengkuh ka Hera. Hera ukur unggeuh, memeh unggah Hera uluk salam heula. Sanggeus aya di jero imah, Hera munjungan kamu entin jeung kabah Osid. Keke, dupi si nende saha teh ngajang dira? Cek ambu entin, gasik tumanya ka anakna, ngemu kabingung. Ieu teh Neng Hera putrana Gan Oman, anu sok dikintunan lauk asin ku abdi ka Lemur Bitung. Sakedap ambu, abdi bade menjalani lauk asin. Walon Sudira bari ngaleos deui ti dinya. Haturan Den, meni keur sarurumpaheun ka saung butut. Ke, nah si Den tiasa sasarengan sareng si Jang Dira. Kapan saurna malingih teh di Lemur Bitung? Cek ambu entin, tumanya ka Hera ngerasa penasaran. Muhun dupi kawit mati Lemur Bitung, namun anu nganjrek di Lemur Bitung mah pun bapa ambu. Abdi mah tos lami ngalih ka daya, telinggi deui di Lemur Bitung. Kaleresan di daya teh, abdi sok icalan sabangsaning katuangan kang oleh-oleh. Kang Sudira oge upami ngagaleh goreng oncom milu Bandung teh di toko abdi. Tadi teh anjeunna sakantenan balanya lauk asin, kanggo kintuneun ka pun bapa margi teu aya sado. Ku abdi teh dipiwarang nganggo sado kagungan abdi. Ku kaleresan deui, abdi oge aya kaperyogian ka Lemur Bitung. Janten teras bae ngiring kadi sareng Kang Dira. Maksud teh enjing bade sasarengan ka Lemur Bitung. Kitu carosna mah ambu. Walon Hera ngajentrekeun perkara dirina anu bisa babarengan jeung Sudira. Ku tante ieu Kayung Yun sinden mah keur geulis teh tos tiasa usaha nyalira. Naon atuh cai teh ukur cai hungkul ieu teh Den. Cek ambu entin bari nunda cai hareupeun Hera. Tos cekap ambu. Hapunten ambu, abdi ge teu nyanakna naon mung ieu bae aya katuangan sakedik manawi. Pokna Hera bari ngudar babawaanana. Eusina sabangsaning kadaharan anu loba rupana, lian ti eta aya deungeun sangu anu kari ngahaneutkeun deui. Ngahaja dibawa ku Hera kadinya ngarah teu popolah deui. Uluh, mi asalahu tak cacanakan teh Den, dugikeun ka seueur kieu geuningan. Ceuk ambu entin bari nengetan kana kadaharan anu asa barieukeun sorangan. Teu sawios ambu. Mengpeng aya ieu teh ke aya cai panas gitu. Abdi bade ngadamel cikopi kanggo Kang Sudira sareng kanggo Abah. Ceuk Hera deui bari nyokot kopi jeung gulana tina kantongna. Bah Osid gancang nembalan. Aya Den, kalirisan dina saeng teh tos ngagolak menawi. Hera teu ngomong deui. Inyana terus bae nyokotan lumur tina pago, sok ditundaan dina sama. Hera kacida conggahna teu ngarasa rumegag sadumeh anyaran lawung. Sok cikopi menang ninyuh teh ditundaan deui dina sama ku Hera. Ari ambu entin jongjon bae ngawadahan sabangsaning opieun kana piring. Eta rencang sanguna bade ku abdi atanapi ku ambu bade dihaneutkeunana. Ceuk Hera
bari nuduhkeun kana dengan sangu anu loba rupana. Keun wios ku ambu enden piraku teuing tatamu kedah popolah nyalira onaman. Walon ambu entin bari mindahkeun seeng ka sisi hawu. Sudira geus rengse tina kukunjalna, inyana terus bae diuk dina sama. Kang Sudira, eta leueuh cikopina bilih ka bujang tiis manten. Ceuk Hera bari ngageserkeun cikopina ka hareupeun Sudira. Atur nuhun pisan Neng Hera. Ditambi cikopina. Walon Sudira bari ngarongkong gelas cikopina. Hera terus bae nyodorkeun lalawuhna ka Sudira. Kawas keur ngaulaan ka salakina we. Ambu entin jeung Mbah Osid ukur silih pelong kawas nu pinuh ku kabingung. Sabab lamun nengetan sikep Hera ka Sudira teh kawas geus loma pisan. Tapi ambu entin jeung Mbah Osid ukur bisa nyidem dina jero hatena sewang-sewangan. Kang Sudira, jajab ke jambannya. Abdi mah teu kiat ieu teh hoyong ngebak sakantenan bade abdas. Margi sakedap di oge tos bade manjing ka wanci magrib apanan. Ceuk Hera teu ngarasa kararagok atawa raragab ku Sudira. Mangga bae Neng Hera. Kalersan pun kangge sami bade teras bebersih ieu teh. Walon Sudira teu loba pamikir deui. Sudira nyilang heula ka kamarna arek nyokot anduk jeung baju keur salin. Sanggeus bebeja ka ambu entin jeung Mbah Osid, duanana arindit ka tampian. Kapungkur mah nya tampian teh di luar bumi, bala wargi sadayana sok kalebak geuningan. Luhureun balong. Ari ambu entin pok bae ngawakca ka salakina nyaeta Mbah Osid. Kami mah asa teu geunah hati ieu teh. Jejeungan teh si Jang Dira jeung si Nen Hera sakitu raketna. Moal kitu anak urang teh nyelowedor. Midua hati ka si Nen Hera. Kumaha mun seug si Nen Dewi Larang apaleun. Urang duaan salaku kolot bakal kababahwa meureunang. Ari nyerita teh sok suapan. Ulah wara boga pikiran goreng kanu jadi anak teh. Biheung teuing ukur kawawuhan teh teh. Bisa kabeh lalaki jeung awewe anu babarengan miboga hubungan. Bisa bae ukur babaturan usaha. Sok komo si Nden Hera mah miboga usaha sorangan pan geus tangtu bakal miboga pamikir anu jembar. Geus pokona mah tuk ngontong boga pikiran goreng bisi bekas nyalahan engkena. Walon Mbah Osid mere wewengan ka ambu entin. Kami ge ngarti kalbandinya nama ieu. Tapi ari me boga kahariwang mah hiji kawajaran apanan. Bisi bae anak urang teh midua rasa nganyerikeun hati anak deungeun. Ceuk ambu entin kangaranan hiji indung keukeuh bae miboga kahariwang kanu jadi anakna. Geus cikam oge muntung boga pikiran goreng deulin. Ari soal jodoh mah urang depan teu apal. Bisa bae anak urang teh ngajodoh ka si Nden Dewi Larang. Tapi teu munggu sanu nyaho si Nden Hera oge jadi minantu urang. Ku gede milikna anak urang bisa bae di dua nana dikawin ku Jang Dira jadi boga dua pemajikannya. Ceuk
cengus Osid. Cek Bah Osid bari ngahehe seuri ngomongna ngacapruk ka mana badeosna. Kabaya. Bledak atuh sirah Bah Osid teh ditakol ku gayung batok ku Ambu Entin. Dasar aki-aki 7 mulut ngomong teh padu engab sia. Pokna Aing geus sama KWW aing tipu. Pokna Ambu Entin panona muncereng ka salakina. Bah Osid teu wanieun ngomong deui ukur ngusapan sirahna anu karara. Ukur ngusapan Tapi ya jadi kabawakeun urang. Bah Osid teu wanieun ngomong deui ukur ngusapan sirahna anu karasanya nyautan jeung ngajenol sagede endog. Heuleut sawatara waktu sabada magrib sararea geus ngariung di pawon. Panuju cenah. Aing jadi aing ngadongengkeun ieu sok lucu gitu pala wargi. Pan urang teh. Heuleut sawatara waktu sabada magrib sararea geus ngarariung di pawon. Sudira diukna teu wanieun ngarendeng jeung Hera bisi jadi matak panyuriga kanu jadi kolotna. Leuwihna ti eta Sudira kasieun katrapan deui panyakit ararate sok sanajan Dewi Rarang geus mutuskeun ka dirina tapi Sudira angger bae miboga kahariwang. Pan geus diputuskeun nya ku Dewi Rarang teh. Brak bae sararea dalalahar bangun narikmat nakranan. Rengse tina dalaharna sararea aluprek ngobrol nanggap lalakon Hera sakapeung kadenge sareuri lantaran Hera mah kawas Dewi Rarang mineng heureuy dina ngawangkongna teh. Kana panto aya nu keketrok bari kadenge aya nu uluk salam Sudira gancang cengkat muru kalebah panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kulutrak panto dibuka basa panto muka katingali aya Jang Eet keur nangtung. Bari semu ngaharewos Jang Eet nyarita. Saur si Inden istri di piwarang depangan anjeunna da mualami sauna teh. Leungeun Jang Eet nuduhkeun kabeh katuhu atra aya sado keur ngadagoan didinya. Sudira ukur ungeuk ngaluyuan ngarasa penasaran bisi baeneng ina teh miboga perkara anu kacida pentingna. Panto ditutupkeun lalaunan ku Sudira. Ngahaja teu bebeja kanu araya di imah bisi jadi matak ngabarubahkeun. Jang Eet leumpang ti heula dituturkeun ku Sudira
Basa ningali rentang-rentang aya sudira datang teh, neng ina gancang turun tina sadona, arijang eet unggah deui kana sadona. Neng ina gasik nyamperkeun ka sudira. Karek oge sudira teh rek ngab, neng ina kaburu ngarangkul manten kana awak sudira bari celengok teh nyium kana pipina. Aing amit-amit ya Bang hayang. Amit-amit pikabitaheun ya. Cing eta tukang ngarang dongeng teh cuam cium. Eta neng ina kuat kakiak kituna. Diomongeun deui wae. Budug deui wae atuh. Jadi milu hayang siri dongeng teh. Karek oge sudira rek ngab, neng ina teh kaburu ngarangkul manten kana awak sudira bari celengok atuh nyium kana pipina. Samemeh sudira sadar kana kaayaan, neng ina geus binggrit manten unggah deui kana sadona. Hayu urang balik geus punah ieu teu panasaran. Pokna neng ina kajang eet teu nolih deui ka sudira anu keur ngajajanteng pinuh ku kabingung. Sudira ngusapan pipina, panonna neuteub kana sadoneng ina nu mingkin jauh. Kabina-bina teuing kalakuan neng ina mah. Kawas nu aya lieuran ieu teh. Aduh, arek ngagorowok nyebut bangsat. Anu di bangsatna pipi aing deui. Awewe. Ampun Gusti. Kitu ceuk sudira ngagereneng sorangan. Antuk nama sudira teh balik deui ka imahna bari pinuh ku kabingung. Kebayang gitu berenang ina teh. Gancangna carita dina wanci sareureut kolot kaayaan lemur pasir angin teh karasa rehe comrek ti iseun kawas aya kila-kila goreng pikeun urang lembur. Ratu Kuntring manik anu geus balik ti dayeuh Sumedang inyana ngahaja teu balik heula ka nagara Ulo Peteng nepungan sobatna Ratu Seba. Ratu Kuntring manik langsung init ka lemur pasir angin nitenan eta lemur bari sakalian rek nepungan ka Enden Komalatungka. Di salah sahiji jalan leutik anu ngawates lemur pasir angin jeung lemur nangge aya saurang awewe keur leumpang salsena keraanan bangun taya karingrang. Sok padahal mah lumampahna dina kayaan peuting anu sakitu poek meredongna. Lamun di tengetan mah eta awewe teh tayalian iwal ti mayang. Mayang teh nu kungsi mateni dua ronda urang lembur pasir angin. Mayang terus bae leumpang rek ngajugjug ka lembur pasir angin. Ngan barang rek hanyat ka jalan pakebonan aya anu megatan manten. Puguh bae mayang teh tangka ngaranjug atuh panonna teu sirik nabunceuli kanu megatanana.
Ari anu megatan kamayang tayalian lintang ti Ratu Kuntring Manik anu nyamur dina tangtungan Nyimas Erang. Saha sia teh? Kumaha nih megatan ka aing, ha? Pokna mayang panona muncereng ka Ratu Kuntring Manik. Dengekeun sia Bikang Siluman. Aing apal sia. Sia anu geus kumaha nih mateni urang lemur pasir angin. Ku aing bakal dicangkalak. Pongan geus kumaha nih nyieun kariwahan di lemur pasir angin. Bisi teu apal aing anu purah ngajaga di lemur pasir angin. Kitu ceuk Ratu Kuntring Manik. Panona teu sirikna ngakeburu hurung. Puguh bae mayang teh tangka ngajenghok. Teu nyana lamun talajakna teh bakal katohian manten. Montong milu biung urusan aing sia. Bisi sia diajurkeun ku pangawasa aing. Tembal mayang geus kagok borontok. Inyana rek ngajakan tarung ka Ratu Kuntring Manik. Heh, Bikang Siluman, gerak ketrukeun sakabeh pangabisa sia. Ku aing moal burung ditada. Pokna Ratu Kuntring Manik napsuna geus mimiti ngakidir. Heg, ku aing bakal di ayunan pangabisa sia. Urang silih alapati nepikeun ka salah sahijina ngababatang jadi banusan. Gerak tadahi pangawasa aing. Ceuk mayang. Bari ngibaskeun leungeun katuhuna, wus. Cahaya berem kawas layu ngabarasat. Saterusna nojo kana awak Ratu Kuntring Manik. Gebeg atuh Ratu Kuntring Manik teh ngaranju sabab asa apal kana eta pangawasa. Ratu Kuntring Manik teu galider, pangawasa mayang diantep nibanan kana awakna. Jelegur kadenge sora anu ngajelegur. Samangsa pangawasa mayang keuna kana awak Ratu Kuntring Manik. Awak Ratu Kuntring Manik teu kerel-kerel angger bae nangtung ngajengjen awakna tayan utatu. Teu karasa ku aing mah. Gerak ketrukeun deui sakabeh pangabisa anjeun Bikang Seblu. Ceuk Ratu Kuntring Manik bari ngagikik seuri. Mayang tangka ngaranjug teu boga panyangka lamun siluman anu megatan dirina teh miboga kasakten anu linuhung. Wah, montong war agul sia. Sadu meh bisa ngabeneng pangawasa aing. Sok, gerak tadah deui ieu ku sia kasakten aing. Pokna mayang dua dampaleungeunna maleber marengan kaluarna seuneu anu ngagugudag. Ratu Kuntring Manik ngaranjuk deui sabab kacida apalna kana eta kasakten. Ke, saha anu sabenerna ieu Bikang teh? Ku aing bakal dicerek sarta wujudna bakal dibalikeun di kana tangtungan sajatina. Kitu ceuk gerentesna hate Ratu Kuntring Manik, inyana geus taki-taki. Mayang ngibaskeun dua dampaleungeunna. Seuneu anu sakitu ngabebelah teh langsung ngarerab kana awak Ratu Kuntring Manik. Ilmuna nahaun ha? Teu karasa panas ku aing mah. Pokna Ratu Kuntring Manik ngagikik seuri bari lelenggakan. Dina gerakan anu kacida gancangna, Ratu Kuntring Manik ngibaskeun leungeunna. Cahaya hejo ngablesur ngungkung kana awak mayang. Seuneu anu keur ngabebelah ngadadak pareum marengan ngajerita mayang anu kakungkung ku pangawasana Ratu Kuntring Manik.
Les ilang jirim tangtungan mayang ngajangelek jadi tangtungan awewe gelis kawas ratu anu tayalian eta teh Nyai Larasati. Ari Nyai Larasati teh patihna Ratu Kuntring Manik anu jengkar ti karato nagara Giri Gumuruh samangsa nagara siluman Giri Gumuruh dicangking ku Eyang Lamping. Ratu Kuntring Manik teu sirikna buncelik amarahna meh teu kawadahan. Hiuk jelebet Nyai Larasati teh ditampiling ku Ratu Kuntring Manik. Nyai Larasati teu sirikna ngoceak, awakna teu bisa ojah ka kungkung ku pangawasa Ratu Kuntring Manik. Aduh, ampun, saha anjeun teh? Cek Nyai Larasati, beungeutna teu sirikna geuneuk balas ditampiling ku Ratu Kuntring Manik. Bangsat, pati haram jadah. Teteh si anu geus jadi ulon-ulon apurah mateni ka manusia anu teu tuah teu dosa. Geus moal dihampura ku aing Larasati, siarek digodog ku aing di kawah raksa geni. Kitu ceuk Ratu Kuntring Manik, nafsuna mingkin ngaberung teu sirikna hayang ngalegleg ka Nyai Larasati. Jelebet, jelebet, beungeut Nyai Larasati ditampilingan ku Ratu Kuntring Manik, awahing ku kacida ceceubna. Nyai Larasati teu sirikna kociak dengek atuh, beungeutna anu sakitu geulisna teh meh teu mangrupa deui. Ngan basa ngadenge kekecapan Ratu Kuntring Manik, Nyai Larasati ngagebeg, geus moal bisa kasamaran deui, lamun anu nyiksa dirina teh tayalian iwal ti ratuna sorangan. Ampun Kanjeng Ratu, rumaos jisim abdi lepat. Namun jisim abdi teh dipaksa kedah nyandakan wadal ku Raja Buraksana. Ampun sakali deui ampun. Jisim abdi neda ampun Kanjeng Ratu. Kitu jumritna Nyai Larasati, matak pikawatireun anu ngadengena. Ngadenge kekecapan Nyai Larasati, Ratu Kuntring Manik ngarengkog, leungeuna ngulapes teu tulus rek nampiling deui ka patihna teh. Aing moal wara percaya kitu bae ka sia patih Gejuh. Ku aing sia bakal dibawa ka dangdang gunung geulis. Lamun sakirana kaharti ku aing, sia bakal dihampura. Tapi lamun teu kaharti ku aing, sia bakal dipodaran. Sia bakal dikuncungkeun kana kawah raksa geni. Kitu ceuk Ratu Kuntring Manik, baringan sakilat ngajewang awakna Nyai Larasati tuluy dibawa ka dangdang gunung geulis. Telila Ratu Kuntring Manik geus aya di dangdang gunung geulis, awak Nyai Larasati teu sirikna dibebeutkeun atuh kana taneuh. Blug, awak Nyai Larasati teh teu sirikna tisusud kana lemah tangkanang kuban. Nden kumaha tungka anu keur aya di dinya nepikeun ka ngagurubug awahing kureuwas. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ilalakon nu geulis di Pasir Ipis bagian ka-70 nya. Urang teraskeun deuykeun kana bagian anu ka-70 hiji. Karaosnya tos 70 hiji episode ieu karya Kang Rompis nu luar biasa ya. Dina dongeng nu geulis di Pasir Ipis. Sakali dihapunten simkuring libur heula saminggonnya nu kahiji seueur tamu ka bumi teh. Siang wengi dugikeun ka teu kabujeng laep. Anu kadua simkuring teh nya ka pasantren heula ngaos heula ngadoa mugia naon anu dipedar ku simkuring dina setiap carita dongeng teh sing janten ladang amal gitu. Pang nama eta. Hapuntennya sakali deui. Oge, kapal wargi sadayana anu hoyong nyawer ka simkuringnya tah ya aya nomor dana, nomor rekening. Kanggo bentuk pangrojongna. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.